Wilujeng siang baraya sadayana tak kalarasan bade ngaroskeun abdi ikat mata nyungsung harinya tapi aya ulah kumaha sih silhan teh yang jangkung teh Kang. Jadi aya sebagian mengatakan bahwa yang jangkung ini sudah jadi haji purnama. Dan ada yang sebagian mengatakan bahwa yang haji. Sebenarnya Mbah Jangkung ini kan banyak non tempat pasti mohon leres. Tapi laksanaana di mana-mana aya mengatakan dia yang jangkung tapi disebutkan yang jangkung itu pasti kan aya ngaran meureun tah ngaran. Mohon. Janten nami aslina teh? Menurut sejarah mohon saur Rama kapungkur bahwa Mbah Jangkung nu aya di kampung Babakan Wayu teh namina teh Arya Wirata. Anjeunna ti Anjeunna teh bagian daripada kerajaan Majapahit. Yang jangkung da pengjangkungna cenah di jangkungna kapungkurna. Nah, abdi ge teu uningannya. Mohon. Naon bisa asup ka Jawa Barat, naon bisa asup ka tanah Pajajaran sehingga anjeunna bertempat di kampung Babakan Wayu gitu. Seueur sebenarnya dari kapungkur mah sanes dia tuh Kang gitu tempatnya. Kapungkur mah abdi ti alit sok dianyak. Mohon. Sepuh gitu nya. Sering ziarah. Namina Mas Jangkung kapungkur mah kan gitu rimbun. Kapungkur mah nu namina naon lukut teh siga karpet hejo atuh haneut deui. Kapungkur mah. Nah, perubahan pembangunan ini dilakukan waktu itu ada tamu ke Mbah Ude di mana eta? Mbah Ude itu dia kapungkur kuncen oge di dia. Mohon. Orang Cina di sana ka dia tahun 98 waktu kejadian kasus kerusuhan teh di sana lah ka dia. Anjeunna percanten gitu nya. Percanten sehingga tempat anjeunna teh teu dirusak kapungkur teh. Kumaha kalau seandainya misalnya tempat ini dibangun kapungkur mah pasien ieu di tahun kan tadi dibangun kurang lebih teh tahun 99 atau tahun 98 hararudang da ayeuna mah secara tidak langsung kodamna terkadang aya terkadang teu aya hampir sadayana anu ku abdi diurus ge di ditu saur anu teh sepuh kapungkur teh amun sasapu deh kudu Senen cenah gitu. Abdi kan sadaek. Hari dia mah alhamdulillah kita aya ieu saya non saya